Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Komod. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna leh nincak bagian kalima. Dongeng parantos dugi kanalika Si Komod harita nepangan Mama Haji kitu. Maksud sareng tujuan nyaeta hoyong mileuleungkeun ka Nyi Ona. Namun harita ditarguh ditarbak. Teu aya nu katebak sadaya oge mah. Teu acan naon maksudna atuh Si Komod kadinya. Malah diteguhna teh rek minta pagawean. Rek itu teh rek ieu cenah kitu mah urang teraskeun. Tungtungna harita Pak Haji boboleh. Rek naon atuh sanana Ujang? Pok ayeuna mah ku Ujang terangkeun. Lantaran mama anak pamajikan ngarasa taluk teu bisa neguh kana naon jadi pamaksudan Ujang. Dupang-pangna Ujang duaan penting-penting anyang ka imah mama. Sok bejakeun ulah asa-asa. Rek aya perlu naon Ujang? Mama Haji leres tos teh sabar palai geura uningan. Kieu pamaksadan si Abi teh selesna mama. Mangadangukeun ku sadayana sun. Mugi henteu reuwas we, mugi henteu asa dibentar gelap dina mangsa tengah poe ereng-erengan sun. Abdi teh bade eta sun buru-buru caritakeun bari naoge. Ulah sok asa-asa belak-belakan we. Ulah diding-ding kelir di sinang siloka bari nage. Artina bruk-brak jeung mama bruk-brak sok caritakeun. Su. Kieu maksudna teh sudah. Sabar mama lah. Apan jalmi sabar teh dipikasi ku Gusti sanes. Kieu geura mama. Abdi teh aya maksud bade ngalamar tuang putra sun. Nomor 2 teh nyaeta mileuleungkeun ka Neng Ona. Mugi ku mama tiasa katampi we lah. Teu burung belak-belakan harita Si Komod. Kumaha tumerapna ka Mama Haji saputra garwa. Mama Haji, Ibu Haji, Nyi Oni katut Nyi Onah ka asup biiwak sarerea ngarasa reuwas. Barang ngadenge kedalisan Si Komod teu sangka teu geuningan. Budak ngora nu katempona jalma biasa bari papakean ge basa janaker. Aya maksud rek ngalamar Nyi Onah, aya maksud rek naksir ka Nyi Onah. Harita Mama Haji sareng Bu Haji ngahuleng. Sedengkeun ari Nyi Onah mah ngeluk tungkul marengan hatena nu ngaguru. Jajantung ngadak-ngadak harita teratug tutunggulan. Atuh pogoh we dina mangsa Mama Haji sinareng Ibu Haji mele mureleng molotot ka Si Komod jeung ka Sidul galindang Nyi Onah ngomong lalaunan. Bari anger ngeluk tungkul. Tampi Mama. Mohon Mama saya ditampi tuh ngaras Nyi Onah. Disaengal nikah Mama. Cek Nyi Oni deui. Kawas nu sapamadegan jeung Nyi Onah. Ibu jeung Bapak Haji ngareret ka Nyi Onah jeung ka Nyi Oni. Ke heula barudak ulah sok sayong ayeuna naonan teh. Ulah sok getas hareupateun ieu. Kudu asakti nimangan, kudu leuleus jejer liat tali ceuk paribasana, kudu landung kanungan, kudu lair aisan dina soal kieu mah. Sedengkeun ari rek rumah tangga teh narima kana jodoh teh pan lain keur saharitaeun. Lain keur sakedeung keur salilana. Nu matak sing titis sing rintih, sing lantip babakuna mah. Sok ulah urang pasrahkeun we ayeuna mah. Keunel Mama, ulah sok mah kumaha mama na we ayeuna mah pasrahkeun ka anjeunna. Kumaha saena sareng kumaha ti dimangan Mama. Bu Haji ngagebes ka Nyi Onah jeung ka Nyi Oni. Atuh nu duaan saterusna jempe-jempe. Lajeng Mama Haji sasauran. Mama Haji Hasan Daryana keur sabada anjeunna nembe ngemut rada lami. Ari perkara ditarima jeung henteu nama. Eta mah soal gampang Ujang. Oge nyai, teu kituna ge anak bama duanana apan lalagasan. Ngan bedana ari nu cikal marada, sedang nu nomor 2 parawan keneh. Duanana sarua pada geulis. Pikaresepeun. Geulis lirik widadari lungsur ti kahyangan. Keun bae Mama muji ge da. Weuh ku batur Mama dipuji. Mama bapana baris muji kanu jadi anak. Dah kitu. Pokona mah geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Geulis bawana ti kudrat lain bobodohan. Tah ngan kulantaran ari rumah tangga mah lain keur sapoeun. Jadi kudu dipikiran heula pibalukareunana bising kaduhung kena. Bisi aya kajadian nu teu diharepkeun engkena. Najanya anak Mama buktina Onah geus narima. Atuh Oni geus ngajurungkeun keur nya tujuan kana kahayang Onah tetep Mama moal bisa narima kitu bae.
Da bisi kadung kena mun teu jadi harapan teu jadi kanyataan. Lamun anu jadi kanyataan papalingpang jeung harapan pancilaka. Nah mama mun seueur saur sang seueur naker aturan padahal mah tampi we tuh mama geura tampi abdi mah tos teu kiat. Teu kuat kunaon ari ona sok araraneh teuing teu kuat kunaon. Anu geura nikah abdi mah pancan naon teh ngajaran nikah teu cara teu oni sanaos anjeunna tos janten rana oge. Pan asalna mah tos kantos nikah heula mama janten tos aya pengalaman. Abdi hoyong ngabuktikeun ka sauran batur majarkeun ari rumah tangga teh pinuh ku kaendahan. Ari rumah tangga teh endah bagja sareng nikmat. Saur ceuk nok oge urang kulon bakal nyorang cenah sorga dunya. Nu kumaha nu disebat sorga dunya teh? Nanya nikmat sareng matak bagja. Moy abdi mah hoyong geura ngajaran nikah teu kiat hoyong geura laksana mama. Terus terang naker dina nyaritana Nyi Ona henteu didingding kelir di sidang siloka. Tuning blak-blakan nyarita kanu jadi bapa hareupeun si komod anu harita keur nanyaan manehanana. Namanya aya istri kieu parawargi. Biasana istri mah cicing. Ditanyaan aya paripaos dulang tinane lamun cicing berarti nampi. Teu aya nu gorocok ieu mah teu aya istri gorocok ieu mah. Can menak ya kitu. Loh. Jadi bari skala mah neneng lah. Bari karaos kumaha endahna ieu dunya asal nikah heula neneng sareng akang. Moal moal nguciwakeun akang mah. Akang teh atuh jabati ganteng ge pinter. Jabati pinter teh bakal nyaah ka pamajikan kitu. Cek si komod lain deui atoheunana. Lantaran tetela geuning Nyi Ona teh siga nu bogoheun, siga nu bakal narima kana panglamar manehanana. Enggal geura tampi mama. Abdi mah tos teu kiat hoyong nikah mama. Engke dina waktosna henteu kedah tatanggapan raramean tos cekap sigana menang apa yang golek we mama saminggu tong lami-lami teuing. Nah ari nyarita teh Ona mah sok ka mana wae barina oge. Mama Haji mesem bari sasauran ngahuit ka Nyi Ona. Lajeng Mama Haji harita teh nyarios ditujukeun ka si komod. Yang komod, ulan, ieu abdi mama sih. Ari perkara lamaran ditarima aku mama. Hei. Horece ditarima euy, aduh. Bakatingku bunga si komod harita langsung manehna surak. Tuluy jibrut jeung tetemangan sagala. Aduh, aing gua ye. Pokoknya mah dul terima dul. Sedap. Cai mulang eta cai maling, cai ngocor teh ka jalan. Matak melang eta matak menarik. Nyi Ona mata kaedanan. Aduh, coba ini kencar-kencarkeun. Coba aki dung ting ting padubang pak. Ayah. Dul terima dul. Geus kitu si komod terus ngahaleuang nurutan sora dalang. Lamun keur ngigalakeun rahwana dina mangsa rahwana kaedanan ku Dewi Sinta. Ai tiap bagja sugebag. Mangsa ieu. Ai mangsa ieu si komod bunga segede teteno, bagja segede tumila lantaran bakal hasil maksud. Si komod bakal boga permuswari anu geulis ka wanti-wanti nu endah ka bina-bina. Bakal ngarasakeun kumaha endahna sorga dunya. Ai cinu kepake kok. Si Dul gancang nyigeung ka si komod bari ngomong harewas. Komod, eling teh komod. Eling namanya keranyakeun kitu. Si komod ngaharewas. Malik tumanya ka si Dul. Eta temangan atuh. Terus ngahaleuangan kos dalang keur metakeun rahwana. Raja alengkat ya geuning. Si Dul kukulutus. Harita kita maramitra daek medu cenah ngarasa era nyaksian kalakuan si komod mangsa ayeuna. Waduh, sorry. Bro, yang sorry. Amak we nu aya uing mah ngerakeun apernya. Era tuh euy. Si Dul ngabalieur. Nyamun kitu mah kumaha tuh, Dul? Maneh mah hirup teh seriusna keur teu bisa diajak refreshing lah. Aya, teu bisa diajak heureuy lah. Santai we ngeureupanu kieu urang ditarima euy sedap lah. Si komod baeun. Moal teu bisa diajak heureuy ngan heureuy teh kudu puguh tempatna atuh. Jeung diraha pantesna bisa metakeunana, bisa ngalarapkeunana. Teu bisa di mana wae komo ayeuna pan keur dinas. Serius itu urang teh darianaker. Panangkang teh harita ieu teh keur ngalamar leuy. Nyaho dewek serius lah. Ya, ngan supaya hidup ini tidak tegang. Otot jangan terlalu tegang.
Asa taya salah namun dibarengan jeung heureuy hitung-hitung ngababaraha teh we kadeng onah pibojoan dewek. Kitu mah kumaha akang we. Si Doel kawas nu amekeun. Nya tuh ayeuna kumaha dewek teh. Nu penting mah asal hasil maksud. Ngopi ge. Ngopi we anggur teh teruskeun. Geuning tah cobek granat jeung pais pelor masih kene aya. Ngomongna si Komod ngadon beuki maceu. Kang masih ganu gelo geuningnya. Keun bae ka Karasiga mah jauh keneh ka nya lah. Heuy, dewek rek ngomong ka Mama Haji ye. Cek si Komod bari saterusna. Manehna henteu harewosan ngomong biasa ka Mama Haji Hasan. Mama Haji yang terhormat. Nuhun panglamar abdi ditampi. Memang abdi teh sumpah bogoh pisan. Tresno naker ka tuang putra nu namina Neng Ona. Mama dinten naon sasih naon jam sabaraha? Upami waktos teh mah iraha nu pastina kitu sun. Adu nghiringan ku mama kumaha saena bae sun. Ira mama ditikakeun ka ngakomod teh mama. Iraha atuh engal geura tangtoskeun mama. Adu mah tos teu sabar malihane ditikakeun age ayeuna mama. Adu mah teu naon tangtos bari ngiring bingah mama. Bari jeung anggariteg ama gulak-gilak sagala dina ngomongna harita Nyi Ona. Sabar naker maneh mah Ona. Mun diuk atuh butak-kitak we kawas ucing ka beuleum buntut. Cek Nyi Oni bari ngadila ka Nyi Ona. Iraha cenah mama waktosna nikahan Onah teh enggal atuh geura tangtoskeun. Karunya katinggalna mah Onah teh mah geus teu sabar. Saur Ibu Haji ngantosan putusan ti Mama Haji. Yeh keheula anan barudak oge ka ibuna. Ulah kejot borosot gancang pincang tadi memang panglamarna ditarima. Tapi pamaksudan cantang tu lantaran urang kudu maluruh heula kaayaan Jang Komod jeung Jang Dul. Ibuna kanya ye, ibuna ye. Ka Onah ulah waka merekeseleng. Pokona mah lah. Ye ulah merekesel teuing hayang kawin. Da mun geus waktu da mah kumaha ge bakal dikawinkeun atuh. Nu penting mah kudu aya syaratna heula. Mama mah seueur basa meuni seueur pisan ieu naon teh sempal kapiguyona. Basa-basi baso meureun Ona. Ibu mah Nyi Ona di heureuyan teh ngajang gilak baeud. Komod. Kan? Nah nya tadi lamaran diterima. Najannya tadi lamaran diterima tapi apaan mama teh can panjang katanya. Ka maneh teh cing mamarek tumanya ari Komod teh di Sinang Jawana teh anak saha? Para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita si Komod barang ditanya ku Mama Haji Hasan tuluy ngajawab. Aduh, aya ketariteuna keur Mama Haji, meni sapertos nu curiga isen we ka abdi teh. Naon hubunganna maksud Komod jeung nu jadi kolot cing? Na penting kitu ngaran kolot tadi bawa-bawa. Si Komod mencerong seukeut naker ka Mama Haji. Penting Jang Komod. Penting dikanyaokeun ku Mama. Ngarah puguh keur mamana. Sedengkeun mama teh minangkanya boga anak hayang ngawinkeun jadi anak kudu puguh. Eta lalaki calon pisalakieun mama anak mama teh. Nah turunan-turunan ti mana? Mun lemur-lemur mana? Urang samemeh urang der teh kudu panca kaki heula tak kitu Jang Komod. Eta teh penting pisan lantaran santeuna. Atuh mama bisa nyaho kana turunan Jang Komod. Saha tiluhurna, saha bubuyutna, tah kitu nu matak oge. Yennya mama ge yakin yen Jang Komod teh boga indung bapa, da teu mungkin atuh. Mang Jang Komod kaluar tina beulah batu mah bener teu? Aduh, nya teh saus-saus kumaha lah. Babi baris diwartoskeun nya ka mama. Ari penting mah pun bapa teh moal disebatkeun saha-sahana mah. Margi anjeunna tos lami ngalih ka alam baka kitu. Terus aya deui di dunia teh anu pinuh ku kapalsuan teh mama lah. Namun anu jadi indung aya keneh namina mah biomoh kitu. Ke. Hasanya mama teh. Ngaran biomoh di lemur Sinang Jawa teh. Pak Haji kerung ngemut-ngemut kana jenengan eta. Geus moal salah deui meuli nya. Bu Haji kira-kira inget keneh. Mun teu lepat mah atuh mama eta teh sigana mah si Omoh anu sok ngobantu ngaramet di urang teh anu ngaran si Omoh urang Sinang Jawa mah. Tangtu eta jelemana da moal aya duana atuh. Si Omoh nu kulitna hideung lestreng nu pangawakanana pendek teh.
Mama mah pokona malah nu deui pikarasepeun eta matak sabel. Oh, Bu, ulah sok ngahina kana sasami jalmi Bu, komo ieu ka sepuh pisalakieun abdi. Dosa Bu ngahina ka sasami jalmi teh, sami sareng urang teu narima kana padadamelan Gusti Allah Bu. Cek Nyi Ona ngarasa sedih. Kumayua maneh mah patahan kana jadi indung mana? Nyaon-naon maneh? Ari sidik hinaeun mah nya hinaeun we. Bu Haji jebi. Bu, janten jalmi mah teu kenging kitu Bu, teu kenging ngahina ka sasami, dosa nu ageng pohara ageungna Bu. Mangga sia mah nyempat-nyempat we ka kolot bari ge. Nemal wae ka kolot teh teu sieun-sieun duraka maneh. Ibu mah. Mun lah Bu. Mau palai kenging sorangan mah naon teh ulah we anak mau nyariosnya. Nyi Oni ge jamedud sarua jeung Nyi Ona amekeun pedah ku indungna dicawad. Negara kawas nu ngarumasakeun kaayaan diri jeung kolotna. Oh teh Oni Nyi Ona lah. Tos ulah ngalepatkeun ka sepuh lah bilih matak di dieu ha. Sareng da memang saleresna pan kaayaan indung Kang Komod je hinaeun batur. Taya kagaduh ukur gaduh awak sakujur. Ukur gaduh pakaian syarakat awat cek paripaosna. Pakaian hiji lesot mandi teh kitu. Lamun kotor dicuci heula awak sagara dibungkus heula ku samping kebat ngalah teu orat. Namun mugi we sadayana sadar sareng tumamprak kana kadar. Ku aya indung Kang Komod sang sara balangsak. Emutkeun ku Nyi Ona sareng ku Teh Oni. Eta sadayana sanes kahoyong indung Akang. Sanes kahoyong Kang Komod namung sadayana parantos janten takdir ti Gusti Nu Maha Suci. Kadar teu tiasa disinglar. Pokona mah takdir teu beunang dipungkir, kadar teu tiasa disinglar. Najan kitu Kang Komod teu aral subaha. Teu ngarasula dalamun Kang Komod aral subaha mah jeung naon teh teu tumamprak kana kadar. Peureun baheula geus nyaba we ka alam baka alias geus ngagantung maneh teh kitu. Najan hate pohara sedihna. Bari ngarakacak pohara nalangsana. Dina ngomongna mah teu burung dipungkas ku nyerengeh sagala. Nyerengeh ge nyerengeh sedih si Komod teh. Sidul milu sedih kana kaaya nu jadi sobat harita ngaharewos ka si Komod. Bari nyigeung ku si kuleungeuna. Komod, naon dul mani ngaharewos? Si Komod ngareret bari jeung males ngaharewos. Balik yuk. Baliknya mah ngajak balik. Si Komod kerung. Geumbeur tuh da. Coba apana di dieu ge? Urang manggih ka nyeri Kang Komod. Matak mending balikeun mah lah. Nyeri hate Kang Komod abdi mah nguping Kang Komod dihina ku batur teh. Palebah nyebut dihina. Menila launa nakar. Das yeuneun kadenge ku pribumi. Najan kitu teu burung Pak Haji kali Bu Haji sapara putra malencrong bari karerung. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, tapi lain ge si Komod barawargi. Lamun kudu epes meer mah najan manehna diajak balik ku sobatna. Tapi si Komod moarek balik sameme hasil maksudna. Tol. Urang mah ulah ngepek jawer nganar jangjang euy lah. Ulah kumeok memeh dipacok bari noge. Ulah putus asa euy, ulah miyuni hayam kabiri. Jadi jelema mah kudu ajar kanal kulit beungeut lah. Ulah gancang punung dihana ku batur. Jadi kacina kana daek moal kabalik samemeh kepetik hasilna ka ala buahna kitu. Cicing maneh mah ulah ngomong. Keung mah dewek pokona lah. Cek si Komod mah patahan ka Sidul. Geus kitu mah jempe Sidul ge. Teu ngomong naon-naon deui sagala rupa dipasrahkeun ku si Komod bae. Pak Haji ngaros curiga ka si Komod jeung ka Sidul nu pating harewos. Nu matak pok anjeunna sasauran. Kumaha pating gereuneng kitu marane teh ha? Ngomongkeun mamanya. Ayo da kitu segede badug ting mama lah. Teu abdi mah teu nyaurkeun mama, teu nyaurkeun sanes nu sanes deui. Margi abdi ge terang yen ngomongkeun batur teh awon. Sing percanten ka abdi mama abdi mah kangen naon ngomongkeun batur bener ge. Pokna si Komod teu kaelehkeun omong. Oh, jadi Komod teh anak biomohnya. Betul. Kumaha yang bakadul? Mama betul. Sami sareng nuhun alias okay gitu. Nah, atuh ai hawok teh Mama Haji. Nyentak bari tutunjuk ka si Komod. Ayeuna keneh maneh gancang geura balik sia. Kumaha Mama? Mama ngusir ka abdi? Nita balik? Si Komod kerung. Sidul awakna ngadeg-deg ngaleper. Bener. Mama nitah balik ka maneh. Jung geura irit. Mama geus teu hayang nempo maneh jeung sobat maneh leuwih lila aya di dieu. Sabal nempona ge. Mata gancang ayeuna keneh balik. Ai su awang su mah engke bade mama su. Teu kitu ge abdi mah dan teu tuman ngenong di imah gedong teh. Tara tibra sok sieun rugrug gitu. Pan lini atawa
Mun aya lini teh resepeun ngarug-rugeun imah gedong teh. Beda jeung imah panggung aya kolongan. Yang abdi hoyong terang heula kaputusan saestu ti sadaya mama sakulah wargi di dieu. Kumaha atuh kitu supados aya cepengeun we keur diri abdi keur si komod. Sun maksud teh kitu. Pami bade iraha salamatan kitu. Kaputusan ti mama geus jelas. Mama moal mikeun anak mama dikawin ku lalaki pantar maneh. Tak kitu komod. Kumaha kadenge teu? Sun nya ka kuping teh. Jadi torek sun. Namun kapanasaran abdi mah aya sun naon alasanana. Pangna mama moal masikeun nyi ona pikeun ditikah ku abdi. Cobi atuh naon alasanana? Si komod para mitra. Harita teh nanya. Si Dul geus mempedol ngajak ini diantep wae teu direret-reret acan. Pak Haji jungadeg teras anjeunna tutunjuk ka si komod bari sasauran tarikna keur. Dengekeun ku maneh komod. Alesanana lantaran maneh teu ditarima, anak mama teu dibikeun ka maneh sabab maneh anak jalma eueuh kagableg. Eueuh kaboga, eueuh teh nyeueunana. Tunjeun kitu nya. Heeh. Mama ulah kitu mama, ceuk Nyi Ona. Mama mah geuning kejemnya, Nyi Oni ge nyekelan leungeun Nyi Ona. Regapkeun ku marane Ona. Oni, mama teu hayang boga minantu ka jalma sangsara balang sarak malarat masyarakat. Ku kituna dina hiji mangsa marane boga salaki, kudu kanu beunghar. Wajah pada wajah. Ulah kanu eueuh kaboga, kudu kanu aya teh nyeueunana deuleu. Harita pok sang naker sasauran Pak Haji, matak tugenah keur diri si komod. Boa-boa ieu mah mama si komod datang ka dieu teh boa dititah ku indungna. Nya dititah ku si Omo. Maksudna geus jelas manehna supaya bisa ngeret harta bana urang. Ku jalan si komod ngawi Nyi Ona. Apan si komod bakal gampang minta kakayaan jeung kabeungharan ka Nyi Ona. Engke urang nu bakal jadi sangsarana. Tetela Ibu Haji nyarios disarengan ku sangkaan anu memang teu aya dasarna ka diri Bi Omo. Indungna si komod teh. Nepi ka ngalengak si komod ngadenge kasauran Ibu Haji harita. Mun dina kaayaan biasa tangtu manehna bakal ngambek. Tangtu manehna bakal nonyok ka Bu Haji. Tangtu bakal nyarekan lak-lak dasar ka Pak Haji. Najan kumaha disabar-sabar oge tetep kateungah hatena ngarasa nyeri nya nyautan narima panghina anu sakitu peureusna ti Pak Haji sareng Bu Haji mangsa ayeuna. Ngan ngingetkeun yen manehna pohara bogohna ka Nyi Ona. Kapaksa kaambekna disumputkeun dina sela-sela hate. Manehna tibang ti bisa ngomong kieu. Sungguh Bu Haji ya. Ulah kagungan sangka nu sanis-sanis we sun kieu. Dosa jadi Bu Haji, ku ayeuna Bu Haji nyangka anu teu puguh teh sareng nu tojainya sareng fakta anu nyata. Pun biang nu anjeun malarat, tapi terhormat moal dugi ka gaduh pamaksadan sijang ngeret atawa ngoloh harta bana batur. Komo seug saupami gaduh maksad. Hoyong minahkeun harta bana sareng kabeungharan Bu Haji mah. Teu kitu. Pun biang mah atuh Bu Haji. Atuh abdi dina cinta sareng mikabogoh ka tuang putra. Sanes lantaran juragan di dieu beunghar. Sanes kitu namung ieu mah. Dumasarkan ka cinta we nu pohara ageungna. Ayeuna abdi ditolak. Nya atuh saos wijos abdi ge sadar yen cita-cita tarasa lawasna bakal laksana. Ayeuna keneh abdi bade wangsul. Jung si komod nangtung nya kitu deui si Dul lagi milu nangtung. Ngareneng paduduaan rek ngaleos ka palebah lawang panto. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, Nyi Ona kuniang hudang seredeg muru ka si komod. Gep nyekelan pigelang leungeun jang komod bari popna. Kakang, tos we di dieu Kang. Akang mah ulah muli teu aya akang teh abdi mah ona mah keueung. Pak Haji sareng Bu Haji teu kinten benduna nyaksian kaayaan ingkang putra sapros harita. Ona. Naonana teh ha? Nyerakeun aker. Kaditu. Ulah nyekelan si komod bari ge. Diuk di dieu nyai bari ge. Bu Haji ngabedol leungeun Nyi Ona supaya lesot. Tina panyakal kana leungeun si komod. Tapi batan lesot kalah tambah page. Ona mah yang ngiring ka Kang Komod. Itu. Ngerakeun akernya. Budak teh ngabibirang ka kolotnya. Bohman ibu mah galak, ibu mah kejem sareng bapak kejem. Kang Komod ngahina ka Kang Komod. Kang Komod ulah mulih Kang, ulah. Tipe pereket nyekalna Nyi Ona ka si Komod. Nyi Ona yeuh. Panutan akang nu sajati. Nuhun katampi kanya ti salira teh. Kacinta Ona ku akang katampi. Sanes urang ti acan sasarengan ulinnya.
Ning ku ayeuna perhatosan ti Nyai ayeuna, bu. Teu kinten akan ngaraos bingahna. Bingah ka giri-giri cek paripaos teh mah asa kagunturan madu kaurungan menyan putih sih. Ayeuna wayahna ku akang dikantun heula Nyai. Ceuk upami aya panjang umur, kapayun tangtos urang bakal patebang deui gitu. Pokona mah lah kitu teh. Montong loba carita sia komod gancang tinggalkeun anak kuring. Gancang geura balik. Jeung maneh ulah kumawani datang ka dieu. Anak kuring mah moarek dibikeun ka maneh bari ge. Jung gari gara lumaku. Gara mulang. Pak Haji tetep bendu anjeunna nyarios bari jeung tutunjuk ka palebah panto. Ngeunyu mangga tuh bae wangsul tos diusir mah tuh. Ni wayahna dikantun ku akangnya. Lalaunan si komod ngalesotkeun cekelan Ona geus kitu mah ngareret ka Sidul. Dul, balik we ya. Mangga Kang. Leos muru kana panto palebah tepas. Berai dibukakeun leos kaluar. Lumampah dua anana dina kaayan peuting. Dibarengan ku hate pohara ruksakna pohara samagahan. Datang ka imahna kasampak Biomoh tacan sare, malah mah numukakeun pantoge Biomoh pisan. Sedeng kaayan lembur Cipancur meniti iseunaker. Kawuwuh geus pohara peutingna. Asup ka jero imah kubrag setengah mebeutkeun maneh. Si komo diuk bari nyarane kana bilik, rahuh ngarahuh mari humandear sagala. Biomoh sanggeus nulakan deui panto gek diuk hareupeun si komod. Panona terus nelek-nelek kana kaayaan anakna. Dibarengan ku kasurti dina hatena. Heran nempono jadi anak bangun keur susah bangun aya tugena. Geuning geus balik maneh teh mod. Bener mah duh nasib. Rahuh si komod ngarahuh. Ai Sidul mana? Terus balik ka imahna mah. Kunaon teu ka dieu heula cenah? Ngomongna mah setunuhkeun mah lah. Jeung mun ngenong di dieu bising kaberangan cenah isukna rek digawe bubur macul kitu. Kitu nya teu nanaon ari mun ngenong di dieu mah. Eta maneh kunaon datang-datang bet ngarahuh. Niluh lah bangun susah na ditampik panglamar maneh ku Nyi Ona. Na Nyi Ona nolak rek dikawin ku maneh teh. Nyi Ona mah narima mah kana kacinta uing teh. Malah uing ge bunga ku aya Nyi Ona. Katara pamuluna beungeutna nya budina. Siga anu bunga, siga anu atoheun ditepungkeun jeung uing teh. Ngan tetep we uing sedih tangtu ku mah ge bisa kakobet ieu teh uing. Mah tangtu ngarti ku teh sangka mah bakal nyurang jalan anu garekbok jeung loba batuan. Betul-betul mah lah. Antara harapan dan kenyataan masih ada jurang mah. Bakal menang ka nyeri pohara nyerina mah urang teh. Duh, mah uing tulungan mah. Si komod meunpeunan beungeut. Kudua dampaleungeuna omongan Pak Haji jeung Bu Haji masih keneh ting jalengeng dina ceulina. Waktos naseep. Duy ka dieu heula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta Si Komod. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.